Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu pamirsa Wilujeng Patepang di Okip Channel. Anu bade midangkeun hiji carita dina jejer carita Si Buntung Jago Tutukan. Biasana Esukanar. Anu bakal diguar ku Mang Oded. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan Si Buntung Jago Tutukan. Prung kanyahoan leungeun kencana si Bopeng geus ngahanca carehang hiup ceprot. Waduh, lengak Abdasim ngalengak bari ngagoa. Si Bopeng teu mere kesempatan kalawan, bari ngangsulkeun suku katuhu ka hareup. Si Kuna ngaheumat ngadagor palipis adas disampurnakeun katukur kenca ngahaja dada. Atuh palukarna Dasim lapu ngegedebut teu beda jeung kai dituar. Waduh, berakeun sia Dasim, cek Bahrowi bari luncat maksud narek narajang si Bopeng. Tapi kijat mah jeung si Kemet ningali kitu teh teu cicingeun, langsung ngahadang patutunggalan semper soteh ari ngahurup kutiluan mah untuk nguyub sabab kaharita Sudinta mah sibuk ngayonan Kimanta. Man Sudinta mah katenjona leuwih unggul sagalana. Boh tangtungan boh pangabisa da eta we jurus-jurus Kimanta Kimanata eueuh nu bisa asup hiji oge, malahan sabalikna peurup Sudinta mah paling hariuk nyasar awak. Anu antukna Kimanta ngabengkang teu walakaya mireung kegedugna dikerepuk ku kijat mah. Si Bopeng jeung si Kemet Sudinta ngagendak nyebut rek mantuan. Aya dong Sudinta, dodo heula si laing. Urusan anguran mah tuh si Dasim. Keun cucunguk nu kieu atut mah ngengken aing. Bahrowi ngahulag Sudinta. Sudinta teu baha. Eos maena mulu Dasim anu harita keur diuk nangunjar bari nyarande kana dapuran Awi. Memang lain ukur catur tanpa buku omongan Bahrowi teh. Dina ngayonan penarajangan anu ngahurupna teh estu siga teu ngalaman tipuh, malah sabalikna. Harita leungeun kijat mah anu ngagolodor saenggeus bisa digewat teh ngaliwat hareupeun irung. Sekep leungeun kijat mah ditongkap terus dirawel ku leungeun katupari siku kenca dipaki ngabajek bitis kijat mah dibarengan ku singku kan seha siku kenca ngagedor sareha ceprot. Wah, kijat mah ngagoak awakna ngaleang ngebeut satakna kebut ganatan. Walah tobat. Si Bopeng anu mah bareng jeung si Kemet nyerang ti kenca jeung ti tukang. Cek anggahan pasti ngabokong Bahrowi teh. Tapi estuning mata kelok nu nempo sanggeus ngarubuhkeun kijat mah Bahrowi ngageser sukuna ka katuhu 80 derajat tek narik ka tukang. Gerakan leungeun kencana katuhuna meh bareng nyasar lawan. Siku katuhuna diketuskeun ka tukang ceprot neunggeuh kana dada si Kemet. Kadenge heukna si Kemet anu langsung mudupung ari leungeun kencana Bahrowi dikibaskeun ka gigir nyamber beuheung si Bopeng. Plak, si Bopeng nepi ka nyangeyeng nyanggigir Bahrowi. Siga nu hayang puas manehna mareunteukeun awakna bari gep awak si Bopeng anu memang geus ilang kaseiman ditewak. Terus dipanggul anu satulunya dipadangkeun ka gawe gorobas kebluk. Waduh,
jeung kurobasna si Gopeng anu di pun balang Kijat mah anu harita geus cengkat kalawan teu nolih deui ka anak buahna becir we manehna magunakeun jurus lengkah 1000 alias cicir bali. Kijat mah anu kabur bela hancur kana hayam anu dibabawa. Nah, haha, dasar cucung sia. Woi, hayam woi gubuk. Kijat mah cek Bahrawi. Bari nyeurinya kakak. Anu satuluina malik di kapakalangan anu harita ngadadak eureun tik nu ngabar hayam. Sok euy tuluykeun. Maduna kadinya Bahrawi siga nu eueuh kajadianna naon. Manehna nitah nuluykeun deui beui ngaradu hayam. Atuh der ngabar hayam teh dimimitian deui. Anu surak beuki rame ngan ayeuna mah najan di antara para bobotoh anu silih kekeak sanajan kalasana kana ceuli asa disebitan oge tuluy tetuluy jadi amak komo nepikeun ka Garut sigana sieun siga si Bopeng jeung si Manta sieun ngalaman nasib siga Kijat mah sapara kanca meureunna. Harita dina paga pamungkas kabenerana teh hayam anu dijawukeun ku Bahrawi anu ngaranna si Kilat bogana si Romli eleh ku si Mega hayam bogana urang Pasir Banteng. Atuh bobotoh teh aratoh sarurak pungah bari gejogedan di pakalangan. Bahrawi anu memang adat pangadatana sakulit bawang ngamuk anu kejarogen anu lobana teh botoh si Mega nya urang Pasir Banteng. Ningali sikap Bahrawi anu kitu kabeh malik ngarepuk Bahrawi. Sudinta jeung Adasim ningali kitu teh der we pipilweun luncat ka pakalangan atuh kaayaan riweuh deui wae. Ayeuna Bahrawi sabalad-balad dikulung ku orang Pasir Banteng. Tapi bener Bahrawi teh lain jawara atah-atah. Sanajan dikarepuk manehna teu kimir komo ngejat mah. Manehna ngawik anu kabajeg atawa katonyok pating jarang kang pating gedebut. Labuh natogeun Sudinta jeung Adasim dua anak buahna memang bisa diandalkeun. Tungtungna anu ngaraponan teh kabeh kabur katawuran di amuk ku Bahrawi. Romli jeung Darwiji anu boga hayam mah teu milu tawuran harita mah ngadu hayam teh. Jadi kacau loba nu rugi. Sabab hayam adu loba anu kalabur. Akhirna mah kabeh balubar. Si Andi anu tadi nyaksian kacida helokna ku kahebatan Bahrawi. Joro-joy dina pikiran abet jadi hayang guguru. Nalika Bahrawi indit ninggalkeun pakalangan anu maksudna dek mulang ke tempat nyaeta kalembur Gajah Ngemung. Nyaeta hiji tempat anu masih hara-haraeun anu pernahna aya sisieun suku Gunung Haruman. Si Andi nuturkeun manehna ngiclik tukangan sok sanajan ti kaanggangan. Anjog galembur batu gede anu masih corencang cuocal ku imah anu ngan sebuah siki. Bahrawi nyimpang ke warung lotek. Lapar euy dayahna teh. Pangyunkeun lotek sing lada ceuk. Siapkeun we sababoko lapar ieu. Bahrawi bari ngareret anu boga warung. Mangga juragan, mangga sok kalebat, mangga. Song ngician cangkir ku cai teh terus disuguhkeun. Sanggeus beres dahar
Sanggeus beres dahar lotek Bahrawi ngareret ka si Andi anu tadi ukur cicing diuk dina batu. Manehna ti tadi ngarasa dikicrik ku si Andi. "Hei budak, ka dieu si lain," ceuk Bahrawi. Bari ngagupayan si Andi rada murangkeun. Si Andi rada murangkeun oge mimiten mah. Ngan ari ku sababaraha kali digoroan mah si Andi teh cangkat tuluy nyambeurkeun. "Ai si lain, naon teu tadi nu nutur ha?" Bahrawi morongos. Sanggeus apa si Andi nunutur maranehna. "Si lain dek naon ti tadi nunutur ha?" Bahrawi morongos. Sanggeus apa si Andi nunutur manehna. Nya, mohon atuh. Pan aya di tukang. Mun hareupeun mah pasti Abah nu nutur uing. Jawab si Andi sangeunahna. Balik sia ngomong teh bisi di papaggeura." Bahrawi anu memang gede amek langsung nyeuneuh. Si Andi teu katempo geumpeur sumawana sawan. Pok nembalan. Sumuhun, kuring teh kataji ku kahebatan Abah. Pas tadi ninggal di pakalangan. Pokona mah haden lah. Ceuk si Andi muji lain ngalah hate, tapi estuk kaluar tina hate. "Ari kitu kunaon ayeuna? Bet nutur. Bahrawi anu memang ti tadi geus nyaho yen si Andi ngicrik di pakalangan keneh nanya deui. Nya, abdi teh hoyong diajar silat Abah. Jawab si Andi terus terang. Uring mah tuh ngamoidkeun. Cuk, kurang nyinggah kali tuh. Sia yang lotek mah. Tah minta we. Cuk Bahrawi. Bari ngalewas ninggalkeun warung. Kalayan teu make acara mayar sagala. Mauti ukur olohok. Manehna teu wani ari kudu nagih mah. Tong boro nagih. Ningali paroman beungeut Bahrawi. Geus matak sawan. Gusti, kakara oge ngalarisan. Keun wae kayak urang takih ka Kang Puswani gerak. Biasana sakalian deui ngaliwat bari mawa oladi. Gentes Mauti. Si Andi ningali Bahrawi ngaleos teh. Manehna ngiclik di tukangan. Bahrawi malik balik nyentak ngusir si Andi. Tapi si Andi teh nyerah. Atuh Abah, kuring hayang jadi murid Abah pokna. Bari nyepengan kana baju pangsi Bahrawi. Sia teh torek sugan mah. Pan tadi ku aing geus diomongkeun, teu ngamulikeun ingkah sia. Ceuk Bahrawi bari ngajejek si Andi tapi matak helok nu nenyo. Si Andi sanajan tadi katempuan nepi ka nangkarak bengkang teu jejek tapi manehna siga anu teu ngarasa nyeri. Bahrawi lempang ngagancangan. Si Andi ngiclik deui ngan ayeuna mah ti kaanggangan. Nepi ka jalan nu deuk ka arah Cisaat Rongyak ti beh hareup aya nu lempang ka batu gedekeun. Lengkahna teuneung pisan tapi dagongna kacida matak serab nu ningali. Najan ti kajauhan oge geus sidik ada jalma anu harita matak ngageterkeun hatena teh daya lian pamardaka jawara Tanggulun musuh gerotna Bahrawi anu tingkat pangabisana leuwih ti Bahrawi. Ho,
Kabeneran Pinaon ari penting Andika Barwi. Untung dinu poek dia bisa panggih jeung kaula. Ceuk Pamardaka parirag eureun kira-kira 5 lengkah di Bahrawi. Ngajega si dina sikap siga nu ngalangan diliwatan Bahrawi. Hahaha, puguh we untung kuring teh. Tadi penting ngimpi ngajaga Andika Madaka. Lupa nama eta impian teh aya benerna. Cek Bahrawi teu elekos. Sanajan dadah marmir hatena mah. Tapi lantaran harita mah manehna tiluan jadi ngarasa nguntuk sabab boga niat rek ngahurup Pamardaka. Sabab ari kudu patutunggalana manehna sorangan cantang tuh bisa menginang. Memang alus eta impian teh Bahrawi. Jadi tetep Andika teh mengaku kana kesalahan. Cek Pamardaka nyerita balik ngajaga sikapna sidakepna. Pamuluna ngaberehkeun lewat cawara tulen. Ontong ngukit-ngukit anu unggus. Daka pan kaula geus cukup merek alasan, tapi Andika kekeh rek ngarti. Bahrawi nembalan sedengkeun dengan nama geus ngagaramang kana perah bedogna. Lain teu rek ngarti ngan alasan Andika anu matak teu ngarti. Andika daek tanggung jawab kana kelakuan sorangan serta nganggap ka kaula. Nganggap sepi ka kaula. Cek Pamardaka. Ho. Memang kitu sikap kaula Mardaka. Cek Bahrawi bari mere isyarat ke anak buahna. Jadi kaula kudu ngamimitiannya. Kapaksa ayeuna kudu nurut kana kahayang kaula. Kapaksa anjeun kudu nurut kana kahayang kaula. Pamardaka maju 2 lengkah. Bau teh teuing Madaka. Di baheula oge moal dihoretkeun kopai ari bisa mah. Cek Bahrawi. Pinuh nada panangtang. Manehna beuki taki-taki. Jadi kaula anu ngamimitiannya. Cek Pamardaka bari tetep sidakeun. Ya puguh we Andika anu butuna oge tembak Bahrawi. Bari sareret nitah baladna nyebar jelasna niatna anu rek ngaraponan. Dampak tu Bahrawi sakit Pamardaka ngeblesat ke hareup dina gerakan merak ngibing. Merak ngibing nyata 2 leungeunna muka kagigir sedengkeun suku katuhuna merengkel nu tumarep kalawan lawana kacida hebatna. Sakaligus Bahrawi sarta baladna singgala bru unsudinta ing Adasim pada kebenangan carehamna sedengkeun Bahrawi kebenangan beteungna dijajak ku dampal suku Jebrag Pamardaka. Kabunguhan sia Pamardaka licik sia goblok. Cek Bahrawi ngugurinja hudang garasak nyelek kana kurang-kurang nahan mah matak ngeborolo tas sat bedogna gerakan setan sugan mah cek Sudinta bari manehna kentak hudangan Adasim anu teu nyuara teh sabab dina bahamna karasa asin sarta karasa aya nu ngogulutuk barang diutahkeun teteh 2 huntu careham Adasim muruluk. Cek saha kaula ngabongohan. Eta mah Andika we anu cileureun Bahrawi. Pamardaka ngahaha. Bahrawi teu nyarita. Sabab rumasa manehna tadi balanga anu balukarna nepi ka ngalaman ngajurah roh dina saged prakan. Srakat Sudinta oge ngalugas bedogna katingali ngogurilapna
anu katojo ku sorot panon poe matak paur anu nempuh. Tengah angketkeun deui, hiu Bahrawi nyebetkeun bedogna anu rek dipake mapag tarang sedengkeun Arjasim jeung Sudinta ting hariuk narajang ti gigir rek nyempalkeun tak-tak. Sia. Tapi Madaka anu bener-bener tingkat pangembisana aya nu disalurun anu tiluan dina sakiceup manehna nggunakeun gerakan cak-cak murag bari ngawaskeun suku lawan-lawanna. Kolek satuluyna ngagunakeun gerakan bahekele. Cedak kikir suku kencana ngahanca bincurang Ardasim. Bari sakilat suku katuhuna ngajejak bincurang Sulina. Aduh, sedengkeun dengan mukatuhuna dipake ngabajik keuneng Bahrawi anu balukan hebat teuing. Anu tiluan ting Arajo bari muni, waduh, jadol teh sia. Kurang ajar pangkawarah. Kurinja pamardaka hudang. Kalawan teu mere kesempatan Bahrawi anu kena ngajarejik leungeun kencana dipake ngababuk leungeun Bahrawi anu masih nyepeng bedog. Sedengkeun tuurna dipake ngebeset hulu angen disusul tepus ku perepuleuna dipake ngagedor gado Bahrawi. Ngagedebut lir tanggal cauk dituar bedogna ngacang. Ardasim anu aya tukangan pamadaka sakilat ngehembat bedognya sarat sirah. Tapi pamadaka anu panca indana geus kalati surti kana pibahayaeun sakilat malikeun awakna 89 derajat bari ngareunteut seret suku katuhuna ditarik. Ardasim anu awakna doyong ka hareup palpa beteungna teu aya aling-aling dihanca ku dua leungeunna. Kebla Ardasim nang kalak pengkang bari panonna buriageun ceuli. Adug songkol bari nyepengan beteungna. Mireung Sudinta anu geus ngahembatkeun bedog jeleng pamardaka luncat ka gigir. Golek kenca sraug suku katuhu ngengsot bari leungeunna pake ngagiwarkeun bedogna Sudinta. Katuhu ku leungeun kenca. Hiuk ceblot, waduh, siku katuhu dipake ngadagor puceuli Sudinta. Kep dua leungeunna ngarampid leungeun Sudinta anu masih nyepeng bedog. Bari narik suku kenca Sudinta. Bari langsung ngahantemeun sikuna ti luhur. Des dada Sudinta dihantem satakan. Wah! Ukur kadenge goakna Sudinta anu tuluy las kapiuhan kena ku gerakan tapak jalak pamadaka. Geus kitu likat pamadaka yang hareup ka Bahrawi anu kakarahudang. Bahrawi anu nafsuna geus ngagugudag jadi neka di hirupna. Hirup neut paeh hos ibatan kudu nandangan wiwirang. Hiuk ngahembatkeun bedogna anu ngalabeheung lupus beheung terus ngarobah arah bedog. Ditojoskeun nyasar dada pamadaka terus teu ieuh mesak bedog. Sok sanajan bedogna gaplek dina cangkengna boga niat dina hate rek meruhkeun Bahrawi ngagunakeun pakarang sorangan. Cek paribasa mah sina senjata makan tuan hiji bentuk panghinaan pikeun jawara mah lamun nepikeun ka kakeunaan ku pakarang sorangan. Bedog Bahrawi ngubeng luhureun silah lir kolecer surah sorana bangbaraan. Bedog rek narok silah kilak pamardaka ka kenca bari nakiskeun leungeunna ka katuhu tapi kacida kagetna. Sabab harita karasana leungeun Bahrawi kacida beratna ku kituna teu loba mikir deui. Kentak pamardaka nyendak leungeun Bahrawi ku leungeun kenca sarta hiuk pereup katuhna dipake nonjok kadu jebrol dikeuna pisan ngan orokah bedog Bahrawi anu terus nyuruntuh mah rek nurih beungeutna ampir teu katempo. Pamardaka ngaleget ai sirahna kesempatan pikeun Bahrawi mireungeuh lawana anu keur ngajereg-jereg.
lantaran kuda-kudana keur pajengjar bari sakilat ngawangun jurusan landak ngobros gunung congo bedog Barui nyuruntuh rek ngalak hulu angen pamadaka kacida ruasna. Tapi lantaran lain jawara saketiga manehna gentak ngawangun jurus caringin rungkan digabungkeun jeung jurus keket sama lelen samak. Tapi suku Barui dirapin atuh kebuat Barui labuh nangukuan. Dasar siapa kudu modar Barui mau toran bedog aing sorangan aing ukur butuh pigelang leungeun sia dibuntungan sia ku aing cek Pamardaka bari kop kana bedog Barui anu ngagoler sakilat eta bedog rek dipingaskeun kana leungeun Barui dina kaayaan kitu bedog anu diheumatkeun rek ninggas leungeun Barui kacida Pamardaka ngaranjugna sabab teu kanyahoan di mana datangna ujug-ujug pelawar aya batu anu beneran pisan keuna kana pikelang sanajan teu ngabahayakeun tapi palukar bedogna anu rek dipake nigas leungeun Barui teh jadi robah arah entukna Barui jadi salamet. Ai saha ieu gawe curang ya cek Pamardaka bari ngareret ka sabudeureunana tetela Sudinta jeung Adasi masih ngagoler. Nempo Pamardaka kerurat reret kitu kasempetan pikeun Barui. Keuat manehna cengkat terus ngababuk pigalang Pamardaka nepi ka bedogna. Dicepangna murag eta bedog dirampid Barui. Geus teu nulih deui ka anak buahna anu masih ngabebengkang. Dereg-deg wae manehna lumpat kabur ngagunakeun jurus lengkah sarebu lantaran dituluykeun oge mapi untungan ningali gegedugna jicir Sudinta jeung Adasi oge ngabelecak nuturkeun daya kepatutna jawara teh cek Pamardaka bari melong lawan-lawana anu ngabelecir. Heuleul waktos nase pamirsa apunten pisan ya atur nuhun kasadayana parantos ngadangkeun ieu guaran si buntung jago tutugan oge ulah hilap subrek dan komen. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.